nu matak ya bangsa tadi kukut wae atuh nah itu kumaha aduh Peh. Anu leres ama nah iraha dorna bohong ka Arjuna teh ka anak kitu malahan bilih teu uninga garayu urang apuruk urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe urang jatakeun teu pinoda mah kaula nun mangga garah hayu ka urang teangan mitutur Petrik Sabah dan sapujur Petrik Sabah dan sapujur barak bak kembang irmawan pacampur jeung kaca piring sumeblak rasa kakelar hate teh tergenah teuing tergenah teuing kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali nya jelema daek peurih mah paingan hirupna maju tah kitu aswata mah daek peurih teh daya mah kumaha cenah dina bulan puasa oge oh udah teu kuat heuh kuat cacakan geus jadi pangag da udur enggak bulan puasa geuring teh sia teh mah oh hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh da ieu mah budak teh kitu aya kahayang teh karelas eueuh padahal kadudukan mah kurang kumaha kasep Arjuna panengah Pandawa anak king ama tengah haja ka dieu cu sok geura hudang anu jauh lelemutanana cing junuk anu anggang cing datang asup ngabaju miraga sukma deui waras teu jati-jati itu makanya waras waluya cager kasep hudang hei Arjuna hudang lila teuing anjeun leungit ti nagara cenah bejana lilir yang merbangun lilir yang merbangun kayang impen saresa kenapa ngahaturkeun semasung ke muka kunyuk panjenengan hang nuhun kasep nuhun wilujeng sumping kakang aswatama ya nuhi parantos saudara lami duka eta we nepi ka dekok kitu geuning Arjuna kaula nu naon di tetapa di dieu kumaha teh maksudna hayang naon deui jabatan geus boga kasaktian geus aya gaji tas aku hah hayang namahan di pamajikan sanes hayang boga padepokan hah ai batur mah ditawaran atuh pangna boga oge sadaya-daya
Purwa putra dalam tatapate parantos kaicalan sababaraha pusaka. Kalengitan sababaraha pusaka leres. Di antarana Keris pancaroba pancaroba leres. Aya eta nu dipake? ieu mah nu Abimanyu nu pun anak Pancaruta. Pancaruta. Atuh nu ama we pancakaki bawa ku hidap. Iya. Ama mah Sabaraha hiji nu leungit teh? aya 2 Naon deui? ali-ali ampal Ali leungit teh. Timbalan Da eta atuh Arjuna mah loba teuing babu teh di imah teh. Loba teuing pagawe. Tete meureunan geus mandi sul bunyut we. Jadi pancarobah keris jeung ali-ali ampat teh leungit leres. Anu mawi ama dongkap ka dieu oge menang 73 gaib. Dina malam Jumaah Kaliwon amat teh menang soratan katinggalan hedorna. Dorna ceuk gaib teh buru-buru panggeuingkeun Arjuna anu keur tatapa anu kiwari aya di alas Wanawasa eta budak teh cenah kalengitan ali-ali ampa jeung pancarobah buru-buru pangbejaankeun ku manehorna pangbejaankeun buru-buru ku kituna ama dongkap pada dibarengan ku Aswatama teh ya eta pikeun ngageuikeun hidep kasep ulah neangan jurig nu teu kadeuleu eta ali-ali ampa jeung pancarobah teh sabenerna mah aya nu maling tapi lain ku nu liat. Aya nu maling Aya nu mau hebat eta bangsa teh. Da ujug-ujug teu aya dina iramo. gitu atuh lain ge bangsat teh gitu-gitu acan mah. Oh amat rek ngalamar putih nya jijigan. Cicing sia Tapak nyokel. Cicing. Panto, teh nyakola sia hirup teh kitu kasep Kusaha saur gaib eta teh. ai eta pusaka teh nu matak teh oge bangsatna hidup mah dikukut wae dipaok na teh ku si cepot dijual duitna dipake kawin si cepot teh beger ngan beger na teh ka jelema beunghar dijual teh ali-ali ampat teh baru kana teh jeung eta keris teh tuh malahan anu katinggal ku amanu mamawa eta pancaroba jeung ali-ali ampat teh wakabul Nu jijig ka dinya ari ama. heeh ngan eta mah pancarobana tina kulit gitu ku si cepot teh dijual teh ali-ali ampat jeung pancarobah teh Timbalan. tak kuaha sakitu duitna teh dipake kawin tak ku si goblok nu matak ieu bangsa teh dikukut wae atuh naha ieu teh kumaha Aduh. Beh. Anu leres ama naha iraha dorna bohong ka Arjuna teh ka anak ieu teh malahan bilih teu uninga garayu urang apuruk urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe urang jatakeun tapi noda mah kaula nun mangga garah hayu kasih urang teangan timbalan. ayo kerja jalan ayo sama Hei, para Kurawa.
Ya, ayo.